Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Putri Regina Cahyani. Pangkeun wastapun Aksara Dwi Purnomo. Di dieu urang bade ngarengsekeun tugas wawancara bahasa Sunda. Abdi bade tumaros tentang pengusahaan Bapak. Tiraha Bapak ngadamel pabrik kayu eta. Ari muka usaha mah di tahun 1887 mung ngadamel pabrik nama di 1887 jadi kayuna. Ari penghasilanna sabulan seberapa? Hari penghasilan mah jauh tetepnya kayak naik kayak luncur mung di rata-rata semuanya alhamdulillah kalau kan 4 juta mah ayah gitu bersihnya. Ari motivasi Bapak ngadamel pabrik eta teh kumaha? Hari usaha mah dah ngejar target misalnya jantan gua yang moga pabriknya harus tanggung meningkatkan perusahaan sekarang biasa cepet pengen barang dengan buka pabrik mah manual mah dalami gitu dan itu motivasinya. Ari nami pabrikna Nami pabrik nama Rimba Alam atau dikenal kamu mana Rimba Alam mah. Sungguh atuh Pak rusak itu panarosan abdi hatur nuhun atas waktuna. Mohon cari-cari jang. Sakitu nu kapihatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.